Nasib mah bisa dirubah lamun takdir hese. Nah cenah takdir hese, ari takdir mah geus digariskeun ti luhurna, ari nasib mah aya tina diri urang kitu dulu. Diri urang anu ngalakukeun, diri urang anu coba-coba eta tah ngarubah nasib kitu. Tapi ulah coba-coba dulur, kudu urang teh ikhtiar hayang ngarubah nasib mah. Ikhtiar sabisa mungkin, ikhtiar sa kuat hati urang gitu. Jadi lamun urang hayang ngarobah nasib, tah coba keurieuh lalaunan, ulah tepikeun tarik teuing lalaunan. Kusabab lamun tarik teuing engkena teh lieur dulur, lieur kana mastaka gitu. Jadi lamun lalaunan mah kauntuk eta isi-isina anu matak barokah keur urang gitunya. Jadi urang teh nganaon oge kudu praktek ulah ngomong hungkul. Lamun ngomong hungkul ai praktek henteu mah iraha urang arek ngarobah nasib gitunya. Jadi ngarobah nasib mah aya tina diri urang. Diri urang berani ngarobahna, otomatis nasib oge berubah gitu dulur. Urang ieu hayang sukses jadi konten kreator, siga batur sabulan sakali gajian, kumaha carana dirobah nasib urang, dirobah tingkah laku urang, dirobah gaya ngomong urang gitu dulu. Ulah arap-ap eueup-eup, ulah kalarangkuk, redageun we, pake akal sehat gitu dulu. Bareungeut geus burit mah di dieu mah dulur. Heeh, dangaran oge di kampung, capek tadi teh urang teh. Capek kacida kusabab geus pucal pacul, geus kuran koret, heueuh. Da kuran koret jeung pucal pacul pagawean urang. Pagawean urang mah keras dulur. Sok nyari cangkeng, sok nyari beheung, sakapeung mah nyeri leungeun, suku oge karasa kitu dulur. Heeh, ayeuna santai teh. Da ayeuna mah geus burit. Ieu ngonten teh geus burit ieu teh. Jadi santai kitu nya. Tadi mah bak-bak, tadi beurang gitu dulur. Jadi da teu biasa gitu nya. Teu biasa lamun teu sabari bak-bak gitu. Kudu bak-bak heula gitu nya. Da berat dulur euy, berat. Hayang sukses teh berat. Kudu boga branding. Branding urang kitu nya. Henteu cukup ku beungeut hungkul, henteu cukup ku omongan hungkul. Kudu eujeung penampilan dulur. Itu ciri khas urang kudu boga gitu. Jadi ciri khas mapang nama, ciri khas urang naon